Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wilujeng siang. Wilujeng siang. Kita lagi pengen live menyapa semuanya di Ramadan ini. Bari ngabuburit, bari ngacapruk guys. Da apalagi atuh ai naon gitulah. Usum bulan puasa hawa sok ngadak-ngadak lalapar. Anu lapar di antara para wargi. Pasti aya sarua jeung urang. Heeh atuh ada kumaha usum lapar mah ya lapar we kitu. Aduh ya Allah cikoyot cikocoge jiga es goyobot gitu wah. Bulan Ramadan mah kumaha tuh da sok serba salah gitu wah. Nya sabarna mah teu kitu oge sih ai jalma anu kuat iman mah teu kagoda ku euwah gingsir kitu wa. Nyerek puasa mah puasa we kitu anu rek teu mah nya henteu we angger. Da sabarna mah puasa mah kumaha niat urang kumaha kahayang urang keke kudang asa kurang kadang we teh sakadap gitu bakat lebah gitu nama bakat mada teu budak teu dikolot gitu cenah wa tarik ting teu wa tarik ting wa tos lah wey ye selamat yang masih berpuasa kita live nanaonan sakahayang urang we cenah dauh gawe ini edisi live gawe yang kali ini sarua sama kamu kan di luaran hujan gitunya ngaririncik ai dahar kan berpuasa meureunan neangan haneut-haneut setidaknya kalaupun ada candarnya tawa mah rada kaubaran gitu lapar teh henteu nyelekit teuing kana beuteung kitu wa gitu rada katahan meureun patuangan teh meureun. Pokoknya anu rek komen anu rek anu rek ngadongeng gitu. Aduh jaringan anak kieu geuning meureun. Oh jaringan na goreng wae hampura. Ih ya Allah kumaha ieu. Eureun geuning wa. Kumahanya eureun? Ya Allah, kenapa hamba ini aku ingin seperti mereka-mereka yang punya jaringan sultan dan punya uang yang banyak gitu. Aduh ya Allah, tolonglah hambaku ini. Kurang dongeng wa. Aya dongeng onta caritana teh aya salaki jeung pamajikan keur guntreng we di imah ngarobrol gitu. Yah cenah ceuk pamajikanna teh. Kunaon nya onta teu dibere jangjang cenah. Ceuk awena teh nya ai salakina teh lempeng we polos. Moal atuh neng cenah piraku onta dibere jangjang. Heuh naha kitu ceuk pamajikanna teh. Lamun seugeus mana gede dibere jangjang kemana-mana bisa gancang tah cuk pamajikanana ai salakina teh ngeunah we ngajawab saceplosna gitu
Neng ieu lamun seug onta dibere jangjang kumaha lamun euteup dina emper imah urang rungkad cenah. Tah didinya tuh azilna Allah Subhanahu wa taala teh geuning ai kudu kudu naon teh kitu onta euteup dina imah urang mapan lain masalah leutik eta teh wa. Jadi sadar na jalma teh lebah dinya gitu. Aya pasien yeuh ngadongeng nu satuluyna wa. Aya heuda dongeng lucu mah ngaran dibolak-balik oge da sakitu-kituna kitu nya. Deui dongeng nu anyar meureun teuing teu kreatif gitu kan. Aya jelema konsultasi ka dokter cenah. Dok, kumahanya urang lamun peuting sare teh sok kokoloyongan cenah mata mah peureum dok. Tapi sok rarasan teh kokoloyongan cenah kitu ceuk manehna teh. Geus bingung cenah dok ieu teh geus sagala obat teh geus didahar ku urang teh tapi hasilna nihil wae siga kieu cenah dok. Sugan aya obat nu jitu ceuk pasien. Ceuk dokter teh. Oh mangga cenah ieu abdi gaduh obat nu jitu tah. Ieu sakotak ieu ge insyaallah jitu. Heuh nya dok cenah. Oh insyaallah cenah. Kumaha cara pamakeanana ceuk pasien teh. Gampang cenah tinggal taburkeun we. Dina handapeun di kamar cenah kitu dina deket tempat tidur jajalaneun urang teh awur-awur sok. Kemun sare insyaallah lamun kadinya nincak bakal kudang. Nya naon ya dok ieu jerona kotak ieu paku payung mungkin dokter. Aduh tah kitu dongeng anu hese sare kitu lah ampun ting. Namun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa teh nikmat teh loba wah geus tinggal nyukuran hungkul urang mah. Ayeuna dina alam merdeka kitu naon deui atuh. Teu ka dieu urang mah tinggal calik raos we gitu kan merdeka diwariskeun ku naon teh ku para karuhun urang anu baheula kungsi berjuang naon ngarebutkeun kamardekaan ieu kitu. Atuh Islam cenah wa urang alhamdulillah agama Islam kitu tah. Eta oge mangrupikeun nu hiji warisan ti nini aki urang alhamdulillah geuning urang nu Islam mah kitu dilahirkeun dina kaayaan Islam. Jadi teu bangga teuing lain bah jeung batur anu perang lain kitu naon anu parebut jeung batinah yang asup Islam neangan bebeneran wa nilaina ge mantak jauh bisa jadi. Ai urang mah ngan ukur Islam turunan batur mah Islam asup Islam kaila nu sabener-benerna. Mantak nanya urang teh sabenerna mah nyatang tuh ai mun pa alus-alus mah alus nu Islam turunan Bali bener jujur ngarti kabeh temeng selain caritakeun wah. Tapi aya di antawisna jalmi gitu. Mentak nasak syukuran nikmat iman nikmat Islam na teh ti budak. Alhamdulillah. Ya maka mana we nepina para wargi sadayana nyarios tengah ngejudul keretag hate we ujug-ujug hayang live streaming cenah lamun teu live streaming meureun engke lamun jaringanna bapering meureun ieu bakal video di-upload gitu. Santai we bebas tapi santai tapi apalah dayaku. Ramadan ini Ramadan yang indah wa gitu. Manakah aku melangkah kekeh we tibang kitu. Mana ningali barheulna heula sakedap wa bisi pegat. Kumaha teh maju henteu wa kitu cenah wa. Halo
Itu cenah wa. Tata rucingan. Tata rucingan wa. Bisa komen ngajawabna. Naon bedana ucing jeung ucering tinggal mari hayo we. Sok jawab dina komentar. Wah. Hujan wae. Gala. Ke. Aya hiji awewe dina hiji poe ieu dongeng majikan jeung pembantu ieu. Si awewe teh hayang naik si pembantu teh hayang naik gaji wa. Hiji waktu datang tak ke majikan awewena. Ai ceuk pembantu teh, "Nyonya, urang teh hayang naik gaji," berenang gitu. "Juragan, urang teh hayang naik gaji," cenah. Ai ceuk dunungan teh, "Nah kunaon urang kudu nganaikeun gaji maneh?" cenah. Ai ceuk pembantu teh deui, "Aya 3 alasan," cenah juragan. "Naon teh urang ngenta naik gaji," cenah. "Ceuk saha eta teh ieu?" "Ceuk saha?" ceuk juragan istrina teh. Tetangga sabelah cenah. Kela leungit wah. Eta ka dieu meureun. Aya 3 alasan cenah juragan, anu kahiji urang beberes imah bisa leuwih bersih cenah tibatan juragan. Ceuk saha cenah. Ceuk tetangga sabelah cenah gitu. Jeung oge ceuk bapana cenah gitu. Ai ceuk juragan istrina teh, "Oh, nu kaduana cenah urang bisa masak tibatan juragan istri leuwih ngeunah." Ceuk juragan istrina teh, "Ceuk saha maneh?" "Ceuk juragan pameget," cenah gitu. "Oh, anu katiluna," cenah ceuk pembantu istrina teh ieu, "urang bisa leuwih hebat dina urusan ranjang," cenah. Ai ceuk juragan istrina teh tuluy molotot wa. "Apakah ngan naon? Eta teh ceuk juragan lalaki oge nya," cenah. "Lain cenah. Eta ceuk tatangga gigireun imah." Ai ceuk juragan istri teh, "Geus. Arek naik gaji sabaraha maneh?" cenah kitu. Aduh, ampun teh, ampun. Pemerintah ya Allah. Matakna kitu tah sing hati-hati nyalampah teh wa urang ge hampura lain jelema bener wa. Ai kalebah dinyana mah. Tapi sok sanaos kitunya meureun ngingetan mah teu goreng rek dipake dek henteu. Dek malikeun misalkan maneh ge laku lampah teu bener nya teu sawios. Lebah kitu nama. Ngan ieu mah ukur saling ingetan we boa gitu. Rumah sawing jalmi teu bale gua. Tunggul dirarung cantang dirumpak ceuk paribasa kela rada ngagerung gitu. Tapi da nya kumaha deui kitu wa. Rek kitu wae makarep eta mah misalkan dek tunggul dirarung catang dirumpak hayo we. Mangga Gusti mah nganteur gitu. Tapi urang pan meureun kudu balik deui kana keimanan urang jeung keislaman urang. Sagoreng-goreng ge hayang dirobah, hayang diperbaharui kitu wa kudu jalan anu rada bener, rada lempeng. Kitu meureun. Meureun tong tataleg to ganteng dina jalan anu Gusti nu Maha Agung rohaka.
Hah, ya Allah, ampun ting para wargi nu icalan ragi para karuhun nu icalan bihun. Marilah kita panjatkan kayu dari kocok. Anu nonton hatur nuhun ya. Terima kasih banyak banget. Yang pastinya kala jam barayo. Yang pastinya akan selalu merindukan kalian gitunya. Sanu can boga baju lebaran kan biasanya identik jeung baju lebaran. Lamun can boga baju lebaran orang ge sarua can boga. Teuing meuli teuing moal duitna gitu boga. Geus rek ngahaneutkeun wacana nama tapi geus 5 tahun ka tukang dihaneutkeun baju lebaran. Ayeuna mah sugan-sugan jadi bacetrok. Kedai kuliler teuing mah caina saat wa mun ibaratkeun kana bacetrok. Kitu. Leres saya tanama ngangge acuk sae Idul Fitri teh gitu sau acuk enggah lai gaduh malangkung sae wa tapi lamun eueuh tong maksakeun pake we nu aya kan gitu ya gitu udah hirup mah teh kudu direueuh-reueuh atuh di bawah santai we luar biasa tidak harus muluk-muluk apa itu kata dia mereka dan mantan. Hidup mah jalan wes seperti loda berputar. Itu tah ban gembungan di badan ku coklat. Dalam ku coklat mah ku sirum, ku sirum. Ampun Gusti Nu Maha Agung. Kela. Ampun ya Allah. Buru karomen atuh, karomen. Ya hatur nuhun yang udah nonton. Ini dia hatur nuhun. NUHU tos nonton nya nuhun. Gitu wa Ramadan orang tes sok rek kumahakeun. Bahasa Cinana Ramadan naon tung tuang siang. Bener. Pika gegar sirah orang astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongahnya para warga nu icalan ragi para karuhun nu icalan bihun. Nya di kamar ge nya ya standar buka puasa naon kolak nya geus kolak waluh cina gitu waluh biasanya pan bulan puasa mah kitu ayana es kalapa terus naon deui atuh kolak meureun nya babeye meureun kitu nu kararitu sih naon deui atuh tidak ada yang
yang spesial dalam makanan mah meureunnan, dalam yang spesial mah di hatimu gitu wa. Sok kadang mah orang teh yang ngobrol gitu balikan deui kana bebenerannya saeutik-saeutik wa lengkah-lengkah ulah salah teuingkeun bae nu kamari salah bateuing ka hareupna mah urang bisa leuwih rada bener saeutik gitu wah. Memang jelema teh cicing dina hiji martabat wah. Kuring ge saukur hayang pindah cai, pindah tampian, pindah lalampahan kanu langkung syae wah. Tah gitu boa. Mau sampai kapan? Nggak orang aya ge urang ge sarueuna teh jejeritan mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Rumah sauing loba dosa pisan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karasa nafakuran diri teh gitu. Tapi kekeh we sok begitu dagelang deui. Jelas ai salah mah jelas. Nampi abdi Gusti. Tapi kumaha abdi nyuhunkeun sejak tobat. Gitu berat lelangkahan hirup teu hese teu lempeng gitu kadang-kadang loba belokan sok sieun digujubar wa. Nuansa Ramadan kali ini mari kita bersihkan hati, sucikan diri untuk menyambut Idul Hari yang Fitri gitu tuh. Terima kasih yang telah menonton walaupun tidak bermanfaat ini ya. Dan naon atuh apa yang harus didangukeun gitu jika harus disimak mah, tapi aku teh kangen mararane gitu, apalagi suasana hujan ngaririncik. Tapi oge nggak capruk gitu wa, tikoror jadi rada garing. Kelak. Yang harus menjadi perhatian adalah Ramadan kita dijaga, cene. Yang jadi ustad dekataikan riet. Nah, tadi mah bener ngomong nangis leng deui. Kenyataan hirup pabeulit gitu. Teu nyambung teh henteu nya ieu teh nyarios teh nya ka mana we daekna tuh da kumaha deui apalah daya. Geus wae nuhun nya. Kayak orang live deui. Ayeuna sakitu heula nu kapihatur boh bilih seueur saur bahek carek nyuhun agung jembar hampura nu ditedana wilujeng patepang deui sareng Pirbados dina konten-konten nu salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum.